Botak, kewah, daling has kang. Gunakan pakarang, serepet nyebut bedog, hari esti tambah waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kasadaya mitra dongeng anu satia, di mana wae ayana, mugia sadayana jauh balai para rejeki, sarta digampilkeun dina sagala rupi urusan anu sae. Amin ya robbal alamin. Aki sejeneraskeun dongeng anu judulna Rusiah Tanah Warisan, dinten ieu bade dipedar bagian anu ka-46. Carios anu katunda, harita teh esti ditarajang ku anak buah Sabda anu maju tarung dibarung ku nafsu. Kumaha ketak esti? Sumangga nyangakeun dongengna. Bagian aing awewe edan mah dicekek sia. Sebrut saurang deui narajang pinuh ku nafsu henteu make perhitungan. Esti babarieun pisan anu narajang teh disampakeun dampal suku. Heat cekuk. Jari jeug ka tukang kungked eureun bari ngahegak. Sok maju, saha deui nu hayang modar. Ceuk esti bari masang kuda-kuda. Sabda colohok. Sabab anak buahna geus namru kabeh. Sedengkeun esti teu cecel boncel, teu katoel-toel acan. Tapi Sabda teu putus asa, manehna percaya kana kakuatan dirina. Barudak eueuh nu bener. Harudang belegug. Kumaha ieu teh? Mani eleh ku awewe lemut. Hudang euy, era sia. Sabda kukulutus. Kuniang anak buahna harudang deui. Ayeuna mah eueuh anu wani gagabah. Sabab geus jelas esti teh lain mojang samanea. Memang pangabisana can bisa ngungkulan musuh, tapi wawanena gede. Harita oge esti teh teu ngejat, tapi ngahaja cicing nungguan ketakna musuh. Aduh, setan atah, naha aya awewe galak-galak teuing euy. Eta cokorna maningan sakilat noel hulu dewek, ceuk si Jomres bari singkil. Panona mureleng ka esti. Tong loba omong Jomres. Aya keneh wawanen mah maju sia. Nah make teu wani. Sok lah boro-boro hiji. Najan 100 oge moal burung diladenan ku uing mah. Maju nyai, urang gelut jeung akang. Bisi mung di luhureun jukut mah urang neangan empuk. Setan ngaingina ka aing sia. Rasakeun sia. Ya. Kolebat hiuk bek dampel sukuna keuna kana dada si Jomres. Atuh mani ngajengkang deui si Jomres teh. Gogoakan bari ngaguling, Sabda kaget, haok nyentak deui. Ulah ngerakeun dewek bebel, maju kabeh belegug. Anak buahna nu sejen teu ngaromong, tapi amarahna geus budal kabeh. Sebrut barang narajang, anu akhirna ger tarung bebeakan. Esti teu cicingeun, manehna hut-het malik narajang, leungeun jeung suku sarua kesitna, ngajong jeung nonyok sarua bahayana. Sabda oge maju bareng, milu ngepung esti, geus teu mikirkeun tata krama tarung, anu penting mah esti katangkep. Tapi tetela esti teh aya punjulna saeutik, linghas, bisa neungeul teu bisa kateungeul. Awewe setan, rasakeun yeuh. Ya. Sabda geus beak kasabaranana, sebrut narajang leuwih kesit. Tapi esti tetep ayem. Manehna mah teu loba mikir, brek deku, terus ngarampit suku Sabda, juralit, gebut Sabda ti bebeut. Wah, aduh. Bari terus gegerelengan. Kade Kang, ulah gagabah atuh. Tong gandeng sia kehed, maju maneh belegug. Serog tiluan maju, keur deui tarung jeung esti. Si Jomres anu katsida amekkeunana ka esti, mani kekerot, manehna ngilik-ngilik bongohna musuh, rek dirontok ti tukang. Tapi hese, sabab esti linghas, rancingeus jeung rikat naker, gerakanana cepet lir kilat. Tapi sakali mangsa
Esti ditarajang ku si botak. Sabot kitu si Jomres nubruk, sedang esti luncat, nu benang ukur sampingna, porosot, barawak, samping soe. Wah, benang sampingna, oi! Gebeg esti ngarenjag bakat kurewas. Barang direret kahandap, samping karisa belah, untung make celana pangsi. Heab hate esti panas, sakilat nyabut pasek gelung. Bangsat haram jadah. Ngahina sia ka aing. Ya. Wah, aduh. Si Jomres ngagoak, terus ngudupruk, leungeun katuhuna nyekel dada, anu karasa nyeri jeung panas. Brek deku, barang direret, tina sela-sela ramo, ngalai getih seger, jeung katara aya anu nanceb, leutik tapi seukeut. Gebeg si Jomres karenjag. Kesangna renung tina tarang, napas ngahegak, jajantung ratu. Ari sabda rewas nenyo anak buahna aya anu namru teh. Untuk kekerot, panon molotot. Aduh, kurang ajar. Botak, kunaon sia kalah ngajedog wae. Tewak euy, tewak. Daling haskang, gunakeun pakarang. Serepet anak buahna anu jag-jag keneh mah, kabeh oge nyebut bedog. Kitu deui sabda. Manehna oge ngarasa seber nenyo si Jomres geus ngudupung mah. Ari esti tambah waspada. Manehna bisa neguh yen musuh geus mimiti budal amarahna. Tapi tegedag bulu salambar, wawanen tetep ngagedur. Bebenyit bau keneh jari ngau. Nah sia tengah hina teuing ka aing ha? Nah geus bosen hirup? Nah, makin ngomong gitu sia. Sia anu ngaco, sia anu teu boga otak. Nanaonan ngaganggu ka aing? Teu beugi urusanana sia. Aing mah teu boga hadas, jeung teu boga hutang ka sia. Tepung oge ka kara ayeuna. Kunaon sia kalak pobolotot ka aing? Wah, ulah ngajago sia. Awewe mah di mana-mana oge tetep dihandap umah aing we deuleu. Hayo, lamun teu daek serah bongkokan, kapaksa bedog aing anu bakal mutuskeun. Aing mah teu sieun. Aya kawani mah sok maju. Atuh, nya bener Bang kawaras sia. Gelis-gelis jalingkah, sugan kudu dibabad ku aing. Ya, bedog sabda ngolebat rek nigas beung esti, tapi esti rikat luncat ka tukang. Bari ngajamret karembong tina canggengna, barabai, hiuk, war karembong teh muih, ngagulung bijil sora nepi ka ngaguru. Sabda kaget, sabab teu kanyahoan musuhna geus nyekel pakarang aneh. Ari bedog geus kagok ngabelesat ka hareup, reg kagubed ku karembong, cetut, celeng. Bedog sabda ngaceleng, kabalangkeun ku karembong esti. Setan bikang, kurang ajar. Na bedog aing dipiceun ha? Hayeuna hulu sia anu kudu coplok. War, karembong esti meta deui, ngagulung bari ngabijilkeun sora. Wut, wut, nyameran kana beung sabda jeung anak buahna. Sakapeung ka hareup, sakapeung ka kenca jeung katuhu, gancang lir kilat. Si botak jadi keder, manehna rengkag rengkog grek maju teh, tapi sabot esti malik ka palebah sabda, seak narajang ku bedog, rek nigas tak-tak esti. Tapi kilek esti malik. Kuriwal, red, bedog si botak oge benang, jetut celeng, bedog na ngaceleng, atuh culeng si botak teh. Sabot kitu, hiuk karembong datang deui jebet kana beungeut. Jengkang, blak si botak nangkara. Beungeutna panas, panon asa ngaburi nyai. Tapi barang rek dipino deui, datang baturna narajang ger tarung. Lila-lila sabda jeung anak buahna kawalahan. Ari si Jomres undur-unduran ngajauhan, muringis nahan ka nyeri, dadana nyanyautan, pasek gelung anu nancep can wani nyabut. Kang, kumaha ye? Atuh, jika-jika moal kuat euy. Ceuk si botak, manehna waleh ka sabda ngaku geus teu kuat maju. Tahan sakedeung, dewek rek mundur heula. Sok tah. Anak buahna anu bisa keneh ngalawan maju deui sabisa-bisa. Ngulur-ngulur waktu,
pikeun mereka sempetan ka sabda anu rek metakeun pangabisana. Sabda ngawatek ajianana sabab geus taak ku jurus-jurus silat mah manehna teu bisa ngungkulan esti. Barang cacap ngawatek ajian, jeleg, ujug-ujug aya maung salima-lima, tinggal laur mata keung. Maung nama teu pati gede, tapi cukup ngagemperkeun pikeun esti, sabab eta maung teu kanyahoan ti mana datangna. Haha, mundur dah, mundur. Keun urang adukeun jeung si belang. Hahaha. Anak buah sabda ting rarenjag, manehna oge sarua ngarasa reuas, dalangka tepung jeung nu kitu teh. Gancang malunur ngariung deket gegedugna. Ari esti rutret kasabudeureun dirina anu tetela geus dikepung ku maung. Ai, ieu teh maung ti mana? Nah, bet kawas bijil tina jerok tanu. Mu kitu mah lain mau samania, pasti mau ciciptaan nu gelo. Aing teu sanggup nyangrepan sihir mah. Geus mikir kitu, esti nyambat ka Mang Yama, belesat lumpat satakar tanaga, nepi ka apeng-apengan bakat ku gancang. Keur mah eukeur geus teu kagok ku samping ayeuna mah, da sampingna rangsak didudut ku si Jomres teh. Ari mau nganu lima, nenyo musuhna kabur mah, les leungit deui, atuh ambekeun sabda teh, sabab bieu rumah sabalanga, panyana teh esti moal kabur. Aduh, haram jadah, kumaha ieu teh dak? Itu kalah kabur, mun teu kanyahoan euy. Sabot ngiceuh. Wah, nyarina mah udah we Kang. Tapi si Jomres kudu ditulungan heula euy. Keun lanan ulah waka mikiran musuh. Tah urus nu tatu. Kapaksa sarerea oge ngariung ka si Jomres. Anu tatuna kawilang parna. Anu sejen mah teu ripuh-ripuh teuing najan tatu oge. Sedengkeun si Jomres mah disepak. Amekan kerep, dada karasana eungap jeung nyeri. Saban ngarenghap, dadana asa dicocoan ku garpu. Aduh halayo. Aduh nyeri Kang, nyeri. Kunaon maneh teh, Jomres? Iyo dada nyeri Kang. Aduh, engap. Hilingkeun leungeunna, cikan ku dewek urang ilikan. Nah aya naonan atuh. Eta geuting ngaleuy wae atuh. Si Jomres nurut. Manehna ngagenyatkeun leungeunna, breh dadana beureum ku geuting. Ari sabab ngucur ka handap geus nepi kana beuteung. Ku sabda kaciri, aya anu nancep dina dada si Jomres. Aduh, keuna ku pakarang Rusia euy. Tah aya nu nancep. Wah, lain mojang samanea anu tadi teh euy. Buktina make boga nu kieu sagala. Pasti wedalan padepokan nu kieu mah euy. Ceuk sabda bari nunjuk kana pasek gelung anu nancep dina dada si Jomres. Toh nya, ceuk uing oge lain awewe samanea eta mah. Pasti 10 manea. Tah si Jomres oge anu gagah ngajoprak ayeuna mah. Kumaha geus kieu ieu? Tong ngomong wae atuh. Tuh samping cokot. Urang pake ngabengker anu tatu. Maneh ngalacai tah. Akhirna sabda jeung anak buahna teh nulungan heula si Jomres. Pasek gelung anu nancep dicabut, tatuna diubaran. Terus dibengker ku samping anu meunang nyoekeun. Si Jomres kalah beuki ripuh. Malah makatara beungeutna semu geuneuk. Sabda reuas. Manehna melang bisi pakarang esti teh ngandung racun anu ngabahayakeun. Cilaka euy. Si Jomres aya dina bahaya yo. Tatuna teu pati gede, tapi pakarang anu nancep dina dadana jiga-jiga ngandung racun ieu mah. Mangkaning dewek mah teu bisa ngubaran nu kieu euy. Ngan guru anu bisaeun teh. Geus we balik heula atuh. Bari sakalian laporan Kang. Nya bener, sok atuh garotong. Sabda jeung anak buahna satuju. Anu tatu diakalan dibawa balik ka lembur Banjar Turi. Sajajalan si Jomres teh marurung, beungeutna tambah sepa. Tina tarangna renung kesang tiis, biwirna geunteul.
Sabda beki hariwangeun bisi racun nembus manten kana jantung. Gancangna carita. Sabda jeung baturna geus tarepi kanu dijugjug. Si Jomres digolerkeun dina bale-bale, ari sabda langsung laporan ka Bahlogawa. Yen anak buahna aya anu tatu ngabahayakeun. Atuh puguh Bahlogawa teh heraneun. Tatu kunaon ha? Boga musuh ti mana sia teh, sabda? Sadaya-daya. Rumaos abdi teu kiat, Abah. Musuhna mah teu pira, ukur saurang. Istri deui, jaba budak keneh, Bah. Nanging linghas, leutik-leutik ngagalatik, dikepung sababaraha kali, kalah balad loba anu cilaka. Balegug, mani eueuh pisan kabisa sia teh atuh. Kunaon teu ngagunakeun pangabisa, ulah ngandalkeun tanaga wae ari tarung, balegug. Umawi, Abah. Kabujeng kabur, kieu lalakonna teh. Barabat sabda nyaritakeun pangalamanana, sakalian we nyaritakeun pertarungan jeung si Toleng Katut Ahmad, anu nepi ka mawa korban jiwa saurang, tatu parna saurang. Tah kitu, Abah, orang ajar. Dah sia teh bet eleh ku bebenyit atuh. Si Jomres bawa ka dieu, urang leob ku aing. Mangga, Abah. Sabda ngagupayan anak buahna sina ngagotong si Jomres. Tukung si Lila oge geus jonghok. Bahlogawa mariksa tatu si Jomres anu tetela kalah beuki ngahariwangkeun. Beungeut si Jomres geuneup biwirna geunteul. Wah, ngandung racun ieu mah euy. Tapi lain racun galak. Aya waktu rada lila pikeun maragatkeun nyawa. Tapi najan kitu oge, lamun diantep mah tetep ngabahayakeun. Numawi abdi teh teu tiasa ngalandongan, Abah. Nyangakeun ka kersa Abah, keun ku aing rek diubadan. Bahlogawa asup ka kamarna. Tukung si Lila geus bijil deui bari mawadang daunan anu geus gararing. Gek diuk gigireun si Jomres, ubar dirieus nepi ka lemes, terus dipurulukeun kana tatu. Goak si Jomres ngoceak. Waduh, halah, Sukuna jejengkengan, leungeunna ti papareket nahan ka nyeri. Kunaon Jomres? Alah tobat, panas Kang, panas, aduh. Keun bae, da moal nanaon, racun mah lawanna ku racun deui. Nyoko cai euy. Salah saurang ngareos ka pawon. Tukung si Lila geus datang deui. Eta cai lain diinumkeun, tapi dibanjurkeun kana beungeut si Jomres. Atuh si Jomres mani ngagurubug, terus peureum bari ngahep-hep, Lila-lila reup sare. Sabda, cik omongkeun sakali deui ka aing. Tataan ciri-cirina musuh sia teh. Dedeganana, buukna, irungna, matana, sebutan. Ku aing rek diteguh, nah saha eta budak teh anu sabenerna. Mangga, Bah. Kieu, Bah, barabat sabda teh nyebutan ciri-cirina. Di tataan sakur anu kanyahoan mah, lain bae kaayaan ciri-ciri awakna, sorana oge dibejakeun, leumpangna dipetakeun. Tah, kitu, Abah. Dagoan di dieu. Blus Bahlogawa ka jero kamar, numpi sorangan, terus ngajemprak sila mani reket. Harita keneh ngambat siluman Mandrapati, anu geus ngabaku sok dipentaan tulung ku manehna. Tukung si Lila imah ngariyeb, kaayaan di kamar asa keung. Cakakak aya anu seuri. Wah, aya naon lu gawa? Rek menta tulung Mandrapati. Kaula aya kasusah deui ye. Kaula butuh ku pituduh ti Andika. Naon deui lu gawa? Kaula minta dijendrekeun. Nah saha anu sanyana budak awewe anu geus tarung jeung anak buah kaula.
tembongkeun gambarna, sebutkeun ngaranna, jeung centrekeun tujuanana. Tenyo kana cai logawa. Bah Logawa melong kana cai herang anu aya dina baskom ngan can tembongna naon. Tapi tekung silila aya anu kokolebatan. Akhirna breh jelas aya kalangkang. Bah Logawa molohok bari kumecrek. Nenyo esti anu keur lempang dina jalan torobosan kukurusukan kanu bala. Kaluhur make kabaya kahandap make celana pangsi. Saha eta bebenyit teh? Mandrapati? Aing teu nyaho logawa. Ngan anu jelas mah eta budak teh kabahayakeun ka maneh logawa. Lamun maneh hayang salamet eta budak kudu dipodanan di heula. Kumaha bae carana? Turunan saha? Turunan si Udawa? Logawa. Teu jauh tina sangkaan. Pasti turunan si Udawa. Lamun kitu mah ulah diantep sameme tepung jeung aing eta bebenyit kudu modar. Nuhun Mandrapati. Ceuk Bah Logawa bari melong kana kalangkang dina baskom. Tapi keur ditengetan kitu teh les ngaleungit teu puguh leosna. Can kabaca kamana-manana. Atuh, nahawa ka dileungitkeun Mandrapati? Kade logawa. Eta budak aya anu ngasuhna deui. Ulah gagabah. Bisi cilaka. Aing rek balik. Sieun ka barera. Les eueuh deui sora. Bah Logawa haneueul asa can parat cacarita teh, can sugema tatanya, can koredas kapanasaran. Tapi Mandrapati kalah geus indit manten dijajabkeun ku sora angin anu ngaguru. Bah Logawa ngusapan janggut, ras inget kana laporan anak buahna yen bareto basa numpes Udawa, anakna anu duah teu kapanggih malah indungna oge teuing ka mana. Bah Logawa can sugema, niat manehna moal laksana sarta moal tenang dina ngajalankeunana satungtung turunan Udawa harirup keneh. Kurang ajar, gara-gara pagawean si Gorda gagal, aing jadi riweuh kieu ye. Kurang ajar. Lamun kitu mah kudu ditumpes kabeh. Rasakeun sia. Geus meunang katerangan kitu mah, Bah Logawa teh kaluar deui ti kamarna, gok tepung jeung sabda katut anak buahna anu sejen, ngariung nungguan si Jomres. Barang gok tepung jeung Bah Logawa, kabeh curing hap. Sabda, sia ulah lila-lila cicing di imah. Buru-buru init deui. Budak awewe anu tadi kudu beunang ku sia. Lamun perlu, teangan si Dira jeung si Gorda. Ajak babarengan nangkep eta bebenyit. Sabab bieu ku aing geus dipaluruh, eta budak ngabahayakeun deuleu. Bisa jadi adina si Ahmad. Upami kitu mah, anak si Udawa nya bah. Adina si Ahmad ngaranna Esti bah. Moal salah. Tah bener kitu. Maneh teu kudu susah mikir. Lamun kapanggih teh podaran sakalian. Aing teu hayang nenyo beungeutna. Aing teu hayang papanggih heula. Ngan si Ahmad lamun bisa bawa hirup-hirup. Sabab eta mah butuh keur maluruh tutunaan luluhurna. Mangga bah. Sarupa deui sabda. Tambahan balad. Neangan deui anu bisa diajak gawe bareng. Soal gajihna ulah sieun. Aing moal kakurangan ku duit. Mangga abah, mangga. Geus kitu mah, sabda teh reureuh heula sakedeung badami jeung anak buahna. Ari Bah Logawa diuk sorangan bari ngahuleng, manehna ngarasa keueung, asa teu geunah hate ngadenge turunan Udawa harirup keneh teh. Mana komo da geus kanyahoan, duanana oge baroga pangabisa, cacakan ngarora keneh
tapi geus bisa ngalawan ka anak buah manehna. Hari sabda geus reureuh tina kacape mah beral miang deui. Ngan si Jomres teu bisa milu. Si Jomres kudu reureuh nepi ka cager tatuna. Atuh anu milu ka sabda teh ukur opatan di antarana si botak. Kamana tujuan urang ayeuna Kang Sabda? Nya urang ngajalankeun tugas ti Abah, neangan dira jeung Kang Gorda, urang bejakeun ieu parentah. Jeung deui urang teh kudu neangan balad anyar keur namalan anu kosong euy. Perlu tambal sulam, ngarah kakuatan tetep waweb. Kuring boga keneh babaturan, geuning nu bareto kungsi tepung di warung teh. Tah eta teh kungsi bareng saguru, kan dipecat ku guruna da tukang mabok. Jadi we ngaligeuh teu puguh cabak. Jigana lamun dibawa teh atoheun, sanajan teu digaji oge Kang. Aya sabaraha urang duaan, alus, lumayan dua oge. Sok, tepungan. Kebat lampahna sabda jeung baturna. Harita teh terus init sejak ngajalankeun deui tugas ti guruna. Kabeh oge bela satia sabab sanajan bahlo gawa galak jeung barangasan oge, tapi ari kana dahareun mah teu lebar kasebutna teh murah congcot, murah bacot. Anu akibatna anak buahna teh bartaheun bae da memang karitu kahayangna. Jeung deui lamun aya anu rek hianat teh sieuneun sabab bahlo gawa boga balad bangsa siluman. Cag tunda heula. Urang malikan deui ka Esti anu geus bebas tina udagan anu jarahat. Harita teh lempang sorangan kukurubutan dinu bala nurugtug mudun nyorang jalan satapak. Anu akhirna jog anyog ka hiji lemur, reg Esti teh eureun. Manehna can nyaho ka wewengkon eta, can wawuh kana kaayaan di dinya, mana komo ka jelemana mah. Esti kudu waspada. Ari sabab kumanehna geus karasa di jalan teh lobana keur gogoda. Anu jarahat salawasna ngudag-ngudag ngakalakeun jiga anu hayang puas. Lembur naon ieu? Jiga nama gede lembur teh. Tadi katenjo ti ditu mani mayak pak leganaker. Mun kitu mah aing teh kudu hati-hati jeung waspada. Bisi aya deui jelema anu jarahat. Esti alak ilik kawas aya anu diteangan, tapi palebah di nyamah ti iseun eueuh jalma anu ngulampreng. Ngan ti jero lemur kadenge sora ingon-ingon, sora hayam jago raong, patemalan jeung sora eme anu pating berele. Esti tungkul nitenan pakeanana, breh nenyo calana rawek balas ti kakarait basa lumpat. Sampingna geus eueuh pisan sabab aya sawareh oge tadi teh murag basa keur tarung sabab karemong anu dipake beubeur dipake pakarang. Era meureum mun tepung jeung jelema teh pakaian aing teu umum jeung batur, tapi sukan we aya nu haat nulungan. Ngomongna kitu teh bari rumpu rampa kana kutang da asa nyelapkeun duit pamahanan inung bapana anu banget mikanyaah ka dirina. Nyatana Mang Yama jeung Bimur anu ngarorok manehna ti leuleutik. Gorehel aya keneh atuh reug-reug hate Esti teh. Geus puguh kitu mah beral lempang deui terus mapai jalan anu suni ngahaja milihan anu sepi hoream tepung jeung batur sabab era pakean teu parok jeung nulian. Lamun parang aya jelema sejen kapaksa nguliwat kanu buni nyumput heula sangkan teu kapanggih geus aman kakara maju deui. Anu akhirna jog anyog ka hiji tempat di dinya aya warung sisi jalan. Esti ngadepong deukeut rungkun cau alak ilik apik naker tetela ti iseun. Teu aya anu ngulampreng malah di warung oge kosong eueuh jelemaan iwal tinu boga warung. Atuh teu loba pikir deui gancang muru ka dinya blus ka jero gek diuk dina bangku panjang. Ngahaja itung-itung nyumput ngarah teu kaciri teuing ku batur. Ari tukang warung cengkat melong ka Esti. Hiji awewe geus kolot da buukna oge geus loba anu bodasna batan anu hideungna
tapi kacirina cangker keneh. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu dongengna sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang lajengkeun deui kumaha perjuangan Esti salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-47. Sakitu anu kapihatur, permios. Cag.